Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 73. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta judulna Ama Mantri Bintang. Ye yasana Bapak Kurdi Natamiharaja. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kapalaina eta disebut Ama Mantri Bintang teh sapeda hade damel ku pamarentah diganjar bintang parunggu keur jeneng nama hirupna teh kekerehet tina maklum teu mahi gaji katambah memang sifatna wae ongkoh rik-rik gemi ngeureut neundeun tapi ieu teh barobah sanggeusna pangsiun meunang lotre edas si horeng ari hawa duit lain deui wae pangaruhna teh bisa ngajungkel jumpalikeun adat kebiasaan manusia. Cara Ama Mantri Bintang teh baheula teu royal soteh pedah teu boga, baheula tara main soteh pedah kurang modal, baheula teu lacur jeung nyandung soteh pedah taya pakeuna. Ari ayeuna mah Ama Mantri Bintang teh mote karapa sesepuh kana ngaben jadi ondangan, kana pelesir jadi kebiasaan, kana angkat-angkatan jeung kana ria-ria seneng. Sanajan ngekedna mah teu leungit pisan aya keneh nyang karukna nyaeta dina hal keur saso teh ngawur-ngawur artos ari keur kalangenan ku anjeun ari batur kudu milu mah engke heulaanan kana palatat peletet ka istri make sok lali yen parantos jadi eyangna den hanim itu mah sakitu geus lagu muak logak teh ngeureuyeuh deui ngan kana ngawayuh lain teu palai ngan ku teu kuat ngayonan geureha bubuhan lamun aki arek boga maksud ni sok minang saraya ka putra putuna ripuh wae aki teh pada ngahurup sakali mangsa nya kitu Ama Bintang teh geus buleud pisan rek ngawayuh rerencepan ka anak Madtasik panyawah kadeheus budakna atuh geus puruneun da dipukruk ku harta uang punya kawasa ceuk batur teh mah Madtasikna atuh geus mikeun da ngingetkeun kadunungan jeung pedah dicekok ku 100 meri atuh Madtasik teh ngarasa untung jabal nengah sawah teh bakal jadi tukang bebek deui orok kaya rencana Ama Bintang anu sakitu rikipna teh bocor atuh geunjleung alabatan bocor bahan ujian SMA da istri Ama Bintang minang saraya ka putra putuna Ama Bintang peutingna rek angkat tangan tenan teh sirikna teu pada nyangcang kana tihang komo putrana nu istri mah nu jenengan Neng Elis mending ngacir-ngacir wae curugna teu sieun doraka ti Rama saurna teh nyontoan teu bener nyontoan teu bager ka minantu nu dimaksud ku Neng Elis nyontoan teu bager ka carogena Ama Bintang teh hari dikoroyok direntog ku sadarea kitu mah teu iya sahoja kantun balaham belehem bae bari saurna teh ama hayang nikah kasih kenok teh pedah wae hade repokna sugan wae mawa tambah gede milik ka ama jeung ka maraneh jadi ari ngawayuh mah lapur wae ama teh teu iasaeun ngan orok kaya palatat peletet mah jadi tambah rongkah jeung jadi ngadendi deui duh naon dia pamirsa ngadendi teh nya ieu istilah dina tahun 1863 mangga ka pamirsanya serat wae tadi kolom komentar naon cenah ieu ngadendi teh rumbah asal cokrom jadi didawung teu kaur aya silalatu enggal rambut disemir ku cap merak atawa puder kaluaran Syekh Sahib baham atuh datang ka oronyoy pinuh ku waos emas beug wae orai naga keur calangap dangdos jadi ningkah teu inggis nganggo dasi ngambay malah kapeung-kapeungeun sok nganggo wedak Gasoline Snow segala rupa. Aduh, Gasoline Snow pemirsa
aya mah aya ge non haselin bandanya aya deui seger senow ku pamagata biasa nama Mang Cecep ge sok eta we haselin atanapi seger senow cara doge ka ayeuna teh ieu teh aduh. Tapi ari pangnembrak nama dina anggoanana nyaeta sok nganggo erloji kantong si gombar. Disebut si gombar teh sapeda kacida gedena rantai emasna cek nu bohong mah meuni segede curug. Heg digagantelan ku mainan make mata berlian. Erlojina do kamerak naon ngan ari alus jeung mahalna mah tangtu. Dijieuna tina emas 18 karat. Kacida agulna teh kagungan erloji sakitu mahalna. Angkat ka mana-mana dicacandak tara tinggaleun. Tapi di luhur dicaritakeun sanajan beger jeung ginding oge tetep cedit nama tara hayang mere kabatur ku rejeki saeutik owel salawasna sieun kacepol rejeki. Tina perkara ieu mineng paket rok jeung geureuhana anu rada buka tangan jeung teu apik teuing kana rejeki. Hiji mangsa mulih ti Manon Jaya jeung istrina ringkung ku cacandakan. Di antarana aya sabongsang salak. Waktu lalungsur di stasiun Tasik, da ama Bintang teh urang Tasik, salak sabongsang teh tinggaleun dina kareta api. Kanyahoan ku ama Bintang jeung istrina geus dina beca. Eta ama Bintang ngomelna ka geureha sapanjang jalan, malah terus nepi ka bumi oge teu eureun-eureun saurna teh. Dilelebar, dinya-nyaa salak ngeunah jeung sakitu lobana. Mana ari dina kareta api sing rintih, sing hati-hati, kudu awas, kudu taliti. Ama masalawasna oge tara meleng ari dina kareta. Pendek nama beak wae. Padahal katinggaleunana bongsang teh sarua wae ama Bintang oge kudu milu tanggung jawab. Ngan geus kitu teh we, ari dina bubuk ripuh mah sok 100% nembleuhkeun ka geureha. Istrina geus kacida apalna kana panganggo sang raka. Ari keur kitu teh sok diantep wae tara dilawanan. Ngan basa harita mah asa kacida teuing ama Bintang teh ngecebrekna. Datang ka ibu rada nyereng. Cing atuh anjeunna parantos sasauran teh ieu kapan di jalan ke di bumi can wareg mah teraskeun. Ari lalungsur hareupeun bumina dina waktu ibu Bintang mayar beca dumadakan deui aya duit kertas 50 sen salambar ragrag. Teu katingalieun ku istrina. Ngan nu ningalieun teh ama Bintang ana hoang teh ama. Itu. Geus pek deui wae micenan rezeki. Eta mata dikamanakeun, lain sing awas, lain sing taliti. Tadi salak sabongsang, ayeuna duit dipicenan. Nah dikamanakeun mata teh. Lah rico wae pendek nama. Ibu mantri keheul beak karep. Nah pila kadar salak sabongsang jeung duit 50 sen make kudu ribut-ribut teuing. Dina manahna hayang teuing aya kasempetan keun sia rek diesek-esekkeun. Sing soboh bet kabina-bina teuing asana teh. Estu luar tina sangkaan ibu Bintang bakal gancang-gancang menang kasempetan anu pohara merenahna. 2 poe ti harita ama Bintang kaondangan kakapi putrana di Cibatu. Ibu mantri mah moal angkat ama Bintang wae nyalira. Biasa wae ama teh rek kaondangan. Komo ngagindingna beak karep atuh dompetna dipadetan. Da aja manana rek ngadon bakarat ongkoh ka Cibatu teh. Si gombarna nawing dina pesak luhur raksukan lena bodas. Ti Tasikna nganggo kareta dur nyaeta kareta setengah ekspres. Da eta we ti Tasik ka Cibatu teh ngan eureun sakali di Ciawi. Kitu ge ngan samenit. Baheula mah keur tayapakeun teh ari angkat-angkatan teh kajian pasasedok sok di derde kelas inlanders alias kelas 3 pikeun bangsa pribumi atanapi kelas pangbodegna. Ayeuna geus beunghar henteu ari kelas 1 atawa kelas 2 mah, tapi di kelas 3 karcis bodas nyaeta kelas nu rada mendingan saeutik. Ngarah tumanina saurna embung pasasedek bararawu jeung sieun kacopetan deui. Kabeneran pisan dina direksi kelas 3 karcis bodas teh meh kosong. Zaman harita mah tara loba anu nyanyabaan kawas ayeuna. Tuh itu di juru belah ditu aya nyonya Cina kolot jeung anakna. Ari eta tah saha eta? Nyonya Cina anakna ama Bintang jeung eta tah nu saurang.
Ari eta nu saurang teh horeng wanita gelis diukna mencil. Teu kitu oge atuh dadareksi kosong wanita teh estu nyorangan pisan. Mimitina mah rara tereret wae ka Ama Bintang teh. Lila-lila rara tereretna make jeung sari-sari umat imut sagala. Dasar Ama Bintang diajak imut teh asa ditangtang atuh ngalih salikna nyaketan api-api nu asa-asa. Emang teh asa parantos kenal sareng den teh. Bade angkat ka mana? Abdi bade ka Ciawi. Atuh kantenan wae abdi kenal mah ka emang. Tidinya mah dar wae ngobrol Ama Bintang asa nimu manggih dina manahna. Bagja aing ye manggih ka beuki nya alus nya lindeg hanjaka laing kudu kaondangan. Mun teu kitu mun teu kahalangan ku eta aing turun di Ciawi tek pikeun wae sampurun engke da cenah urang Tasik. Pok deui atuh Ama Bintang harita nyarita. Nah di mana enden di Tasik teh nya calik di panyingkiran rompok mah ceket sekolah desa pun biang Haji Munirah tukang ngabatik. Ke mang bade ka ditu atuh mangga iraha bade linggih diantos pisan ku abdi. Loba-loba obrolanana dasar Ama Bintang ruruntuk teu lila geus meunang katerangan yen nu dibawa nyarita teh Neng Salamah tilas nu anom asisten wadana Cikeruh. Ngalobrolna beki uplak sarta Ama Bintang beki wanian dabongan nu geulisna oge merean turug-turug dina kareta meh eueuh pisan nu sejen. Keur kitu Neng Salamah teh nonghol tina jandela kareta anak goak teh ngagoak bari meungpeunan beungeut ku leungeun. Ama Bintang gugup mariksa, kunaon Neng kunaon? Ieu abdi kapireupeunnan cing tulungan. Ama Bintang ngadeg hareupeun Neng Salamah tuluy nyepeng sirah Neng Salamah ku dua pandangan sarta pek ngabelelkeun bibir panon Neng Salamah belah handap lalaunan. Neng Salamah aduh-aduhan semunu perih. Ama Bintang ngahantem ngilikan panon Neng Salamah sugan katingali arang bubuk nu asup ka jero. Teu aya nanaon geuning upami katingal mah dicolek ku saputangan. Sageui mang mah make teu aya cobi tingalian sing leres ieu karaosna perih pisan. Ama Bintang aya jalan komo mentas di piwarang kuno gelis teh hayo wae nyodamis nu bahenol didangdak didengdek mastaka Neng Salamah didanghakeun ka tukang meuni antel dada pada dada. Teu aya geuning parantos kaluar manawi. Sumuhun sur Neng Salamah da parantos teu perih deui ayeuna mah geuning. Nuhun mang. Puguh mang nu kudu nuhun ceuk me badot teh bari ngebelowek seuri siga nu beuki tambah nyongsrongna nejo daun ngora teh. Keur kitu kareta api teh karasa majuna beuki ngendoran beuki laun tungtungna reg wae eureun. Geus tepi ka stasiun Ciawi Neng Salamah rurusuhan ngadeg bari sasauran. Mangga atuh mang abi mah geuning parantos dugi. Ama Bintang jajab nepi ka lawang bordes. Neng Salamah turun teh karepna mah hayang milu turun. Orok kaya kareta api eureuna ngan samenit atuh teu bisa lila-lila sosonoan. Ngan Ama Bintang waktu kareta api ngageleser indit deui ngagero tina bordes. Ke mang ka ditu teh nah ana dijawab teh ku nu geulis estu mata kreuwas jeung wirang. Nu ngadarengieun kana jawaban nu geulis nyaeta jelema-jelema nu aya di stasiun pada sareuri ting barakatak. Ama Bintang bis wae katuralengan bawaning kulingsem gancang wae asup deui ka jero kareta. Nah kumaha kitu Neng Salamah teh nembalanana. Pokna teh bari ngagero ti handap. Mbe badot aki-aki mata karanjang sangeuk teuing. Ama Bintang muru deui pangcalikanana nu asal estu wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang. Nah anu geulis teh bet kitu kasawuranana. Kapan tadi masa kitu lindeukna? Tapi kana patarosan Ama Bintang taya nu ngajawab kareta api maju terus tarik pisan dag digdug cenah teu pisan nolih kanu keur wuyung. Ama Bintang tungkul ngahluk mikiran kajadian cikeneh cek dina manahna. Nah bet jadi kitu kapan tadi mah lindeg pisan hari ayeuna make ngawiwirang
moyokan sagala ka aing teh jeung deuna da manehna anu miheulaan panyana teh heueuh boro aing teh geus dem bae tadi keur paduduaan sakitu mereanana nah teu kaharti Ama Bintang tungkul ngahluk anak gabag teh Ama Bintang ngagabag bis wae sawan bawaning kurewas si Gomar eueuh Masya Allah tobat pangeran kamana si Gombar Ama Bintang sasambat ka pangeran nyalira wae teu aya nu ngabantuan neangan kadah kodok rumpuh rampa kana saku goak deui ngagoak a'udzubillahi min dalik loket deui Allah atah jadi moal salah si Salamah Edan si Kunti Ciriwis eta nu boga dosana Ama Bintang benduk ngagugudug amarah teu katahan tapi rek kumaha nya peta rek minta tulung ka saha kareta api maju terus taya pisan aya ras-rasan kanu keur kalang-langan kalah siga nu nyurakan ka Ama Bintang dak digedug dak digedug dak digdug dak digedug dak digdug cenah sarua wae meureun ramena jeung kakedutanana jantung Ama Bintang anu keur benduk ngagugudug waosna munggah kekerot pananganana meureup sampeanana gegejrig atah babak eta Kunti teh saweurna keun sia ku aing diyasinkeun sina kembung gegembungna majah gogobrog di panyingkiran oge tang tu bohong jijieunan wungkul sakabeh omonganana palsu si Jorig leuh sia mun kapanggih ku aing ati-ati sia lungsur di stasiun Cibatu meuni ramoh poe ama teh angkatna rumanggieun di undangan teu beherag manyun wae di juru manyun es tuning manyun emutanana ti belat ka si Gombar leuh aya ku lebar tina emas eta gagantelna berliana oge segede si Kijaat tacan loket deui sakitu padetna nya bener eta awewe teh lesu Ama Bintang teh leuleus daya tangan pangawasa nu tadi narek sukan-sukan ngadu bakara teh aya nama borora kakara wae nu taruang rengse Ama Bintang geus pamitan kanu boga hajat rek mulih atuh kapi putrana teh kageteun har Ama geuning enggal-enggalan teuing kapan bade kulem ku abdi parantos disayagikeun pangkuleman apan melang ku ibu tadi teh basa ditinggalkeun ngadadak gering sur Ama Bintang perkara kacopetan mah teu disaurkeun lingsem meureun komo tina perkara jalan-jalana nu matak kagerejud mah eta mah masing nepi karup ku padungrap ku lemah di urugan taneuh beureum oge moal betus keur meuli karcis derde kelas inlanders hadena aya pamulangan tadi basa angkat di Tasik teu kalamot ku Kunti da teu diasupkeun kana loket dina kareta tuleh emut ka si Gombar komo lebas stasiun Ciawi mah meuni seblak deui sumping-sumping ka bumi tiburuan keneh geus gegerowan mbok gawat ka dieu tulungan Ama cilaka alah ieu Ama cilaka Ibu Bintang norojol ti bumi ruas lain dikieuna ningali Ama Bintang parantos mulih deui sedang sasauranana mah rek ngawengi sagala rupa katurug-turug ningali Rohman pamente raka sakitu mata krewasna pias kawas mayit ari angkatna jajari jegan gancang muru kapayun bari mariksa gugup kunaon anjeunna bet geus mulih deui jeung kupingan teh cilaka kunaon alah ibu paeh Ama ieu si Gomar aya nu nyopet dina kareta atuh dapat jajal ibu dina kareta asa sedek si Gomar teu kanyahoan aya nu nyambut ret Ibu Bintang kana saku raksukan ingkang raka tetela si Gombar teh teu aya nah anak gorowok teh Ibu Bintang da palai naur teh itu nu pinter anu sok ati-ati sok rintih tartib dina kareta itu nu sok tara meleng dina kareta api nah dikamanakeun eta soca teh datang ka kacopetan rejeki dipiceunan kitu bisa wae kabatur salaksa bongsang diributkeun ari ieu erloji sakitu mahalna da jeung loket deui sareng loket ambu geura itu bet asa kabina-bina teuing tartib ati-ati teh
Nah kumaha eta teh? Ah, pendek nama Ibu Bintang puas wae naurna teh. Cek omongan batur mah tidak mengenal ampun. Si Gombar leungit mah sigana teh jadi soal. Asal punah hutang wae naur make renten. Ama Bintang calik di tengah bumi dina dipan. Nyarane meng pelehe. Geus teu daya teu upaya digamreng ku geureha teh. Ngan aya garentesna lebeting mana? Mun seuk eta nini gejul teh nyahun saha nu nyopetna. Jeung kumaha pepetaan anak nyabut si Gombar. Moal semet ngeceblek loba bibir wungkul. Tangtuna oge bari jeung ngarawas deui. Untung aing lebah dieu mah. Tamat cenah ieu pamiarsa. Ya dihandapna aya kagegelan ieu pamiarsa. Aya seratan bari nulis dongeng ieu pikiran kumalayang kasih heri cenah tukang banyol. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.